Usaha mana digeroan minum maneh? Itu digeroan minum maneh. Heeh. Bedangmu kena gratis. Trik yang bagus. Ini parah nih. Dek, kamari di jagoan. Kai mau cek kai mau lek kawin teh. Ayahna doyok di teka boro. Anak kena kawin mah di teu kaboro itu biasa besok unggul ulin gak pake. Aing mah. Dek, ieu wayah nanya. Nuhun Pak Doyok. Siap, Dek. Siap. Ya. Wayahna ulah dipopet je. Neng, abi mah curiga di Wadoyok. Amplopna, mang tingali. Dek, wayahna ente boga hutang ka urang. Kopoe eta nu 100 jadi lunas. Emang boga hutang gitu? Ah, bareto urut ladang ayam. Anjing Wadoyok. Make amplop make malah hutang. Sok sia teh akan tasade ku aing. Dikena kadokeun ku aing. Goblok teh ladang hayam 100.000 teh bayar ka aing. Burik na ite eueuh wae atuh burik. Kan menang 2. Menang guanya. Jampeng lah kumaha jampeng ra? Siapa yang jampe ya? Cek aing ge. Asal di jampeng kumaha rik Benar loh. Tuh leuy. Menang hiji. Menang nih lem. Jadi Kupana tilunya. Dah. cing yeuh keur mameujeungna rame ieu. Aduh. Oh, remis-remis acan itu Zah. Itu bener aya sero dulu. Oh, si goblok aing keur ngusuk. Eta mah sero enak. Kumaha burik ya burik. Nah, udah sero. Hei, mancing ah. anes abi nu jeung ngurek. Geus apa meureun? Ya hareup teh aing teh keur ngusuk teh jejer ieu teh ya. Kumaha Bukan. kumaha atuh. Mau dah. Awas awas. Awas emang yuk solokan dosa. Ih, Allahu alam yang kita apa lah Heeh. Wallahu alam di dia mah erek ngusup, erek ngaheurep bebas atuh. Mu sadaya ieu mah. Anu cara lihat terus wae. Oh sah. Heeh. Heuh nu umum saha we bebas ieu mah nu make adu nu ngalalau. Atuh dah kumaha ieu mah keur nguseup di obeng. Heuh pan ai milik mah moal pahili ieu sok we di dinya ngusup urang ngobeng. Sanu apal angin aloh nu apal mah. Oh, Allahu alam gitu sah. Heeh. Paket. Mohon ah. Nah, heeh. Pan abi mah teh pesen paket. Naon sah? Iya paket nah Bapak pesan. Henteu aya tar atas namana saha? Ya, namina Jack Denny tapi alamatna on di dia. Oh, nu Mang Jack, abahna teh Angjik. Nu Mang Jack. Heeh. Sabaraha gitu ah? 80.000 ah. Bayar lah kemana? Ya atuh ah 80 mah ku abi heula. Oh, mohon ya ah. Siap, mohon. Mohon abi dah hiji deui atuh teh kantanana mah jeung. Mangga. Mohon. Mangga. Matur nuhun ah. Paket naon ieu Mang Jack nya? Nyawa tuh kegeroe Mang Jack na. Ya atuh antar tuh heula. Ojik bicara. Heeh nya. Ojik. Mang Jack. Mang Jack. Jack. Mang Jack. Ya naon sah? Iya aya paket nu Mang Jack cenah nya. Oh, heeh sah. Ieu teh paket nu kena urang order. Nah, atuh ditujukeun mah ka warung urang Mang Jack. Pan urang teh kebenaran sah. Teu boga duit ayeuna mah. Engke bogana urang tanggal 10 duitna. Tanggal 10. Heeh. Nah, tanggal 10, Pak. Atuh ieu kumaha ieu? Wah, sesuai pesanan. Ieu kumaha Mang Jack? Aing mah. Mang Jack, sakiranya teu boga duit montong sok. Barang beli segala, coba alamat nama ke alamat urang. Kumaha coba 80.000 eta teh Mang Jack. Bayar lah, ngambung tanggal sabaraha? Ulah tanggal 10 ayeuna wae. Lah, naon sah? Teu kadenge? Ulah tanggal 10. Halus sih sah. Tingali anjir. Cocok euy keur bebek aing. Murahnya 80.000 ya. Heeh. Coba halus kieu euy. Tah, sah. Kieu sah. Kamari yo. Abah teh boga duit euy. Loba pisan. Aya beka anu mere duit teh 2 juta. 2 juta. Oh, tidak naon. Oh, ngan kabur aya nu nagih kamari teh. Aya we rezeki tidak terduga. Udah sok gitunya rezeki mah. Oh, rezeki mah. Jadi kemana ge silih bantu teh komo ka tetangga sah, komo ka abah. Wah, pokona mah mun maneh daek buta bantu ka abah insyaallah maneh ge bakal menang rezeki teh atuh. Usaha maneh digeroan ku maneh.
Itu di garot yang kemana? Heeh. Benang mukena gratis. Trik yang bagus. Pesen deui aing ah. Baik ke deui alamat si Isal. Aku mah apa Isal maneh? Hayang motor kieu na sia lamun mawa awewe kumaha gitu lah di dieu dina teng. Heeh, kudu nah sugan teh teu kieu pa motorna. Ih, sia mah atuh neneangan teh motor kieu aing mah teu Nmax atuh meulina ge Honda Beat. Oh, pan duit nah ieu budak mahal kumaha. Iya tapi teu enak ku dadang geus ka dieu kumaha tuh? Atuh geus we bejakeun ngomongkeun pan tadi hayang sabaraha cenah? Hayang 5. Geus we kitu duit nangan aya 2,5 juta kitu bejakeun. 2,5 juta? Heeh, kurang gitu. Heeh, tambah era teuing. Heeh nya. Heuh geus, engke lamun aya dadangna bejakeun kitu. Tawarna sakitu. Heeh. Heeh, sok kitu we. Tah. Kumaha, Wak? Kita nasal. Resep teu? Resep nama resep cenah wadadang motor teh ngan artosna ngan aya 2,5 juta cenah wadadang. Alah, Wak. Atuh ulah 2,5 teuing, Wak. Atuh tambahan we 1.000 mah 3,5, Wak. Jajegan. Uy, pada ka Faisal we tuh mah geus kos ka budak sorangan ieu mah. 3,5 tuh, Wak. Mah Isal maneh? Oh, gua apa duitna ge? Ngan 2,5 kumaha? Alah, dawuh deui cenah, Wak. Ngan 2,5 duitna. Duh, kumaha atuh nya, Wak? Pak, aku malah mau dibikeun, Pak. Nyaho aing teh nyaho. Paling mah resep motor lagi kumaha. Lah, atuh sok we, Wak. Keuna 2,5 ge urang pada ka Faisal we urang mah hitung-hitung ka anak sorangan mere we lah tah sok 2,5 geus kajen. Sok bae. Gue salah, bapak mah yang ngising teu kuat. Nah, kemana Pak? Hayang ngising teu kuat teu gue. Oh 2,5 Wak. Nya. Nya. Nya sok. Iya. Wios. Sok we. Karena nomor biasa. Biasa nu dana we, nu dana. Tak atas Wak. Siap. Nyanggakeun eta motor naik. Da ieu mah pokona moal ngacewakeun ngeunaheun keneh di lompatan jeung budak orang majeungna. Oh, teh Sal. Nuhun asal. Mama langsung mulang we tah motorna nyanggakeun naik. Nya Sal, nuhun. Yo, Pak aing kalah indit naon teuing. Duh, aingnya. Aing menjadi dibeli. Teresep tadi mah. Kadon ditawar. Kumaha Sal? Mang Dadang ka mana? Duh, bapak ngabangkarkeun mah. Nah, nyalakeun ka bapak pan maneh anu nelpon Mang Dadang we? Pan kadon ditawar atuh mun mah. Geus we aing ulah mah ulah. Aing itu jadi. Sia mah. Lain ulah teuing, aing ka rumah aja ini bisa teh ambe sugan teh maneh moal tulus. Anak kumaha pan dibikeun 2,5 teh. Aing. Nah jeung naon motor kieu? Nyaho atuh, pake sayang hurang meureun. Acil di mana sih? Kan lupa bernyit, nah aing ngemin pusing. Ya kamari mandi dia loba mang. Acil, Mang Dadang dari nareangan beureun tuh. Wah geurean rek. Sorangan ku aing ieu engke ruaskeun amun ka dieu. Siap, mang. Besok. Nyari pakai ditu, nyari pakai ditu, nyari pakai. Mantap. Aing nggak nyumput heuh. Engke lamun ngaliwat. Eta ge nya, boyakeun. Oh, majeuna tuh coba gararing suluhna euy jang ieu jang. Jang belum lauk. Ah, pan ieu loba ya aduh. Tah. Oh, ieu jang eta na ngawurungkeunana, Pak. Heeh. Aji, nah itu kakek ngadudukan di dinya. Wah, kecilakaun. Kayak anu kakak kerukut nanang. Naonnya? Ah, turungan heula kita dudukan di dia. Lumayan nih ngawurungkeun sama gararing ya, Pak. Mana temang? Ya, curing. Pas mah doyok teh mah ngagawean aing. Wah, Kieu dong. Masih gawean anu kieu ngapain untung teh sangat hujan. Mang panggieunkeun, Mang. Iya. Ada sabaraha? Cih, nah nanyakeun ka urang pan mamang nu dagangna ge. Oh nya. Bade campur kumaha ya? Kumaha mamang wae, urang mah geuat geus lapar ye panggieunkeun. Oh, nuhun. Lada. Nah nyoteuing ngapan encan ngadaharna ge. Iya, abi mah naros karesepna akang naon. Air resep mah aing keur bujangan mah neunggelan tukang somai. No.